jelema nyaritakeun Lailatul Qadar eta pangbubunga ti Gusti Allah. Lailatul Qadar teh kapan nyinggapkeun hijab teh disingkapkeun sehingga kadeuleuh hakiki eta ngaranna Lailatul Qadar. Allah mere di bulan Ramadan bagi jelema nu dibukakeun hijab geus deukeut ka Gusti Allah, nu puasana bebeneran, nu puasana teu bebeneran mah teu ceuli cak jana kudu menang Lailatul Qadar. Aya lain nu dipuri maka kadeuleuh pingpingna. Aya ge eta budak puri, waduh budak masyaallah kunaon aing manggil Lailatul Qadar di mana di puri kumaha nyingkap putih. Waduh mata aing hampir teu kuat nulis sinar sial teh coba eta sinar juri beureun tah mah. Cenah cak kiai cenah Lailatul Qadar teh pan dibukakeun hijab hahalang kabuka eta ge kahalang kabuka. Emang aing ngobrol jeung urang Cikupa mah kitu bae teu beres. Jadi hahalang teh dibuka atuh teu kudu di Lailatul Qadar mah cek Tuan Abdul Qadir lain di bulan Ramadan bae, di bulan Syawal, di bulan Hafid. Jakula mah terus-terusan manggil Lailatul Qadar. Hijab dibukakeun bae cek Tuan Abdul Qadir teh kula mah geus datang ka hakikat pan dibuka. Nah, ieu urang lamun hayang menang Lailatul Qadar lain ngintip cara ngintip si mbak keur mandi. Lain emang kumaha kitu ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di masjid, ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di haram, ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di mushola, di imah, di kamar, di mushola, di mana bae kadeuketan diri urang jeung Gusti Allah sehingga urang teh bener-bener deukeut. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibukakeun hahalang kadeuleuh breh we. Wih, jeung gede taguha. Masya Allah hijab dibukakeun Lailatul Qadar Gusti babari sebenarnya yang menang Lailatul Qadar we kieu. Gusti abdi mah hayang menang Lailatul Qadar amat di bulan ieu moal menang datang ka jujug gelar ge moal menang wani sumpah kula mata lamun aya jelema hayang menang Lailatul Qadar moal menang sebab naon ka hijab ku hayang ilmu batin mah ka situ ka hijab ku hayang geus cenah salatna hayang eta lain ka Allah zikirna hayang eta lain ka Allah moal bisa kajen ku kumaha ge eta nya teh ka hijab ku kahayang kudu kumaha tuh leungitkeun kahayang abdi nu Gusti Lailatul Qadar nu Gusti teu pantes abdi mah dibela Lailatul Qadar ku Gusti cak Gusti emang teu pantes ya mah atuh henteu bae deuk pantes iman teh jemaah nya Lailatul Qadar bisa dipake bari nonton TV je moal kajen ku kumaha ge jauh jeung Gusti teh jauh moal bisa dua tak bisa tak nu hayang jasa moal bisa ka hijab ku hayang anu pasrah jasa ka Gusti bari manehanana teu ngalaksanakeun aturanana moal sarua bae kudu kumaha tuh ulah dihayang-hayang Lailatul Qadar mah sebab datang nage kaget Lailatul Qadar mah datang nage kaget urang keur tengah bae teh urang teh ibadah ka Gusti tawadu abdi ibadah ka Gusti teh hayang nanaon abdi mah ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun tah tengetkeun tah singat deh ngalaksanakeun ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun eta anugrah buat di dinya aya Lailatul Qadar karti teh sia tuh henteu keneh baheran aing mah atuh aing can ka harti ieu ieu keur carita supaya menang kan supaya menang ieu geus dihayang-hayang moal. Cara tadi Gusti abdi baja moal meunang meureun potongan abdi moal bae tetep. Moal jasa tamang geus. Kudu kumaha atuh kieu? Awas perhatikeun supaya menang atuh moal rea. Hese ngomong jeung sia ieu. Atuh baca mah tarana nonton TV bae HP di babawa moal bisa. Moal ieu keur carita supaya rada bagus bae. Bersihan tobat nus kukula sok dicaritakeun teh mata 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata tah Gusti meureun ieu mata abdi yeuh loba jasa dedeleuan anu komo nu dihaja nu teu ngahaja mah komo Gusti hampura 70 tajang mata ceuli 70
irung 70, sungut 70, beteng 70, dubur 70, kubul 70, suku 70, lengan 70, kolbu 70. Si para jadi tenang, urang teh tenang. Teh can bisa tak menang Lailatul Qadar. Moal kajian kukuman. Urang kos kitu teh hayang menang Lailatul Qadar moal ka hijab ku hayang. Encah. Tadaru Gusti abdi mah ieu Gusti eueuh du dipake ka hayang iwalti Gusti bae. Eueuh iwalti ridho Gusti abdi nu mantap puasa ge nuturkeun parentah Gusti. Abdi ieu nu mantak di masjid tarawih nuturkeun parentah Gusti nyangakeun sakieu bisana abdi mah. Tawadu tadi hareupeun Gusti. Tawadu tah. Tapi pikiranna tetep bae ka Lailatul Qadar moal bae. Moal bae teu meunang dihayalkeun kos kitu Lailatul Qadar mah moal bae sia boga kahayang can pantes kos kieu. Can pantes potongan sia dibere Lailatul Qadar. Atuh kos nabi dibere wahyu pantes, kos wali dibere karomah pantes, kos ulama dibere maunah pantes, atuh maneh mah palinge pantes mah onah. Lempengkeun. Geus urang tadoru ka Gusti. Ieu batin perjalananna ieu. Oke. Kicep abdi nang Gusti, denge abdi nang Gusti. Naon anu kadenge eta teh suara ti Gusti. Muka deuleu ku abdi makhluk-makhluk Gusti. Abdi neuleu bisa ku Gusti, dideuleukeun leumpang ku Gusti. Mulai rada bagus. Urang wudu ye. Dek salat magrib. Ngalauna wuduna teh gitu wudu sugan we ku bagus ieu mah ke penting menang Lailatul Qadar moal kajeun ting kiai gede udang-udangna moal da dijamin janggotna cenah panjang tambahan deui 2 meter moal bae kajeun kuku teu bisa diintip kitu Lailatul Qadar teu bisa bae kajeun kuku mah mantak nu ngarintip Lailatul Qadar cenah di haram TK atau mah kos Aroma mulia, Baitullah mulia, moal bisa. Kudu kumaha tuh balikan deui. Mulai. Ku ari ka rasa. Ieu abdi bisa wudu teh ku Gusti. Karasa jasa ieu abdi bisa wudu. Batur mah loban henteu dibere bisa ngarawu. Ngarasakeun bisa wudu urang teh bisa ngalaksanakeun wudu di parentah ku Gusti eta geus mulai tah deuk dalareut ka Lailatul Qadar sing ada tah eta hese sakarang hese jasa komo nu tadi ngadaruduk mah hese asup hese kahalangan ku tempe 2 pan tempena gitu asa. Jadi ngarasakeun ieu bae teu kudu dibere Lailatul Qadar Gusti abdi teu kudu. Abdi geus dibere bisa ngalawudu ge ieu anugerah ti Gusti. Ya Allah, mantap kalawuduna moal aya nu cepet. Angel amat eta ngalawudu, tapi lain obrot cai. Naon ngarasakeun nikmatna dibere anugerah bisa wudu eta geus Lailatul Qadar. Eta geus min jumlah ti Lailatul Qadar tetis komo make cai asma. Aduh. Insyaallah. Awas batin hese ieu sakalian supaya urang nyongsrong tapi jauh tapi deket tapi asa deket asa jauh hayang tapi praktekna teu bisa urang ngalawudu moal aya jelema anu deket ka Allah wuduna kita terus beres. Terus Allahu Akbar. Beres. Mal bisa. Tama kos gitu mah teu kudu guru tama salat kos gitu. Wudu kos kitu mah moal bisa. Wudu teh ngarasakeun bahwa diri ieu keur dipraktekkeun wudu ku Gusti. Balik deui sing hade. Awalan di awalat ulang hayalkeun Lailatul Qadar, ulang hayalkeun salat, ulang hayalkeun wudu bae heula.
lain ngahayalkeun ngarasakeun dibere bisa ngala wudu ku Gusti Allah. Geus aya ilmu urang bekal waktu urang keur ngaji di guru cara wudu nu rapih 3 kali dirasakeun kurang bakal nikmat. Teu kudu dina bulan Ramadan, mulai balik ieu bae ge heula balik ngaji. Gegeran ka imah. Kukumbah beres ngala wudu. Hes. Sapabajikan kaji, kerek na para amat. Aing menang Lailatul Qadar. Alikan deui, milih pasti wuduna ge madep kiblat. Ingat urang teh dibawa ku ilmu. Syariat eta narik urang mawa urang. Mun urang teu akur jeung syariat teh perasaan asa cangcaya, perasaan teh asa naon kitu ngaranna boga hutang. Dititah ieu teh madep kiblat, usaha ilmu urang teh mawa urang. Sigana urang hirup teh kumaha kahayang urang. Setelah boga ilmu mah horeng urang dibawa ku ilmu. Urang teh dikondisikeun ku syariat. Syariat teh menang ti Allah, ngomong doang teh ku ilmu padahal ku Allah. Ngan melalui syariat urang ngaji. Sanggeus teh urang boga ilmu dibawa urang ku ilmu urang. Kudu madep kiblat nang ilmu. Allah hakikatna. 3 kali ku ilmu Allah teteh hakikat ngan encan boga rasa kakarak make syariat bae kabeungeut 3 kali tenang ngala wuduna ku ari boga rasa ieu wudu ieu teh anugerah ti Allah ngarasakeun bisa wudu bahwa urang teh lain urang nu wudu ku Allah dibawa ku ilmu syariat ngaranna teu karasa nang ngaji teh ya satahun ku ari dipake di jero bulan Ramadan. Terek ngahayalkeun Lailatul Qadar, terek ngahayalkeun salat, ngahayalkeun teh lain ngahayalkeun ngarasakeun wudu. Beres wudu salat, Gusti, ieu salat abdi mah deuk ngarasakeun salat bae. Ulah pikiran Lailatul Qadar ulah. Lamun urang nyongsrong ka Lailatul Qadar salatna ge rusak. Surat lagi rusak ya Lailatul Qadar mangke urang keur diuk kadang-kadang keur nangtung kaget urang nage kaget engke ge kaget jelema teh lain di dieu bae nu meunang Lailatul Qadar keur tawaf keur sa'i aya jelema keur tawaf perasaan aya di mana kaget cak jadi ji aya di mana ieu teu boga perasaan hayang meunang Lailatul Qadar nu keur ngintip Lailatul Qadar mah kahijab ku hayang ketika nyana ngarasakeun tawaf aya di mana ieu ketika nyana ngarasakeun sa'i anugerah ti Gusti sa'i boga tanaga sakieu henteu dipaksakeun lamun memang ieu tanagana gede rada cepet mun tanagana leutik rada kendor tanagana ieu leutik asa kendor henteu ngarasula ka Gusti keur ngarasakeun menikmati sa'i teng aya di mana engkena kitu keneh tataraweh urang teh ge lamun taraweh kos kitu Allahu Akbar keur ngarasakeun taraweh masyaallah batur sujud nyana nangtung bae nundutan sebeteuy sararial das orang menang Lailatul Qadar teh kos kitu cekeun kunaon hees aing keur taraweh ulah ngahayalkeun hayang memenang tapi lain dihayal praktekna batin dibukakeun hijab ketika urang deukeut jeung Gusti Allah Tuhan Abdul Qadir jaritakeun lain di bulan Ramadan bae Lailatul Qadar mah di luar Ramadan ngemantak awalan heula di bulan Rajab di bulan Rawah coba geus deukeut encan jeung Gusti Allah ngan Allah ngajangjikeun bae tah mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min Allah mere ka jelema umum dibere asal sia deukeut jeung ngan cara salah sahiji cara ti Tuan Syekh nu kukula dicaritakeun nu geus ditajribah dicoba ku para murid-muridna sok meunang ulah ngahayalkeun ulah hayang nyaho urang aya Lailatul Qadar di bulan Ramadan rasakeun ibadah nu ku urang keur dilaksanakeun eta teh sebagai anugerah urang mun wudu nikmat jasa ieu dibere ku Gusti ngala wudu batur mah jem sakieu keur nonton TV aing mah wudu ieu gerak nang Allah ieu tah ngarasakeun wudu mulai awalan Lailatul Qadar geus deukeut tah hijab geus mulai pret ketika orang salat ngarasakeun salat bae babacaan eta salat wa ya subhana rabbiyal azim nikmati
wayah nangtung nikmati wayah Fatihah nikmat ulah huyal hayal nanaon nikmati babacaan eta teh menghadap ka Allah teh eta nu paling istimewa. Naon anu dirangkum dina salat eta babacaan paranti menghadap ka Allah teu kudu dihuyal dihayal nikmati babacaan eta ketika Fatihah ketika surat-surat ketika ruku-ruku nikmati geura hijab bakal ngurangan detret sapoe 2 poe 3 poe geus rada eueuh tinggal salemar deui hijab pake nonton film kandel deui hijab isuk nonton main bola ulangan Eropa nu kamari wah Spanyol mantep jasa ya. Anggeus atuh hijab beuki kandel di bae halo bebeja ka pamajikan kamari mah ngeunaheun ibadah kuari mana leubeung cia nu ngeunaheun ja atuh ka atuh hayang Lailatul Qadar mah teu kudu SS ya atuh kula bae atuh geura nang karak atuh sia. Emang jurusan siapa kadinya baik batutan mejena meureun dibere Lailatul Qadar. Iyalah praktekna seperti gitu. Balikan deui supaya urang kabehan sanajan dihenteu teh rindu ka Lailatul Qadar tapi dihayang-hayang ku urang teu bisa kahijab ku hayang dihayal-hayal kahijab ku hayal lain kitu nikmati anugerah ibadah. Urang wudu nikmati duh ieu anugerah ti Gusti fadl Allah wudu teu sambaran gade jasa ganjaran ketika orang salat fadl Allah ketika orang puasa ya Allah ya Rabbi loba nu gagah teu puasa abdi mah ku Gusti keur dipuasakeun nikmati coba puasa makin lapar makin gede ganjaran makin dahaga makin gede ganjaran makin bau makin seungit cak Allah cak urang mah makin beuki toke mah bau toke bau kada hiji puasa syariat nu tadi dicaritakeun teu dahar teu nginum make waktu ti magrib ti pajar datang ke magrib. Puasa tarekat di samping nu tadi tarekoh mah seluruh anggota ieu dijaga berikut ulah aya penyakit batinan ieu mah waktuna terus nah menang ti mana Tuhan Syekh eta ngalaksanakeun kitu lantaran cek Kanjeng Nabi tadi engke urang kila bakal ditanya jaga jawabanna engke ku jawaban Kanjeng kamin soimin muftirin wa kamin muftirin soimin loba jasa jelema anu puasa padahal hakikatna mah horeng teu puasa loba jasa anu batal magrib horenganan puasa bae ieu bahasa Tuhan Syekh nu mentak kukula dibaca lantaran kamari tas di Baghdad cekolot baheula Baghdad terus ya uli maka itu kapag gedada teh balikan deui kamin shaimin muftirin wa kamin muftirin shaimin ya Allah loba jasa jelema anu puasa hakikatna mah horeng teu puasa eueuh ganjaran berarti loba jasa jelema nu buka di waktu magrib horenganan henteu buka puasa bae kadeleuna ku urang dahar kadeleuna nginum eta si kiai eta si tetangga eta si tokoh eta si ustad horeng hakikatna mah puasa bae lantaran nyana puasana puasa thariqah syariat mah batal tapi tarekatna mah teu batal sebab terus bae dijaga puasa syariatna mah ngabatalan nyana dahar nginum tapi setelah eta teu dibatalkeun dedeleuan mata ceuli irung kabeh dijaga puasana buki mantep jasa beurang jeung peuting iya istimewa jasa ta jelema nu kos kitu tah terus bae berarti puasa teh masyaallah yamsiku Allahu anil manahi wa idza innas bil jawari mantak ieu teh keur ngarealisasikeun bahasa Gusti as-saumul li wa ana ajzi bihi puasa teh nu kaula ulah sakahayang sia wa ana ajzi bihi kaula bakal ngabales ka anjeun tapi puasa nu mana anu bener-bener ka as-saumu li puasa mah nu aing kunaon atuh batak teh dikaingkeun as-saumu li kunaon atuh ceuli teh dikaingkeun as-saumu li kunaon sungut teh dikaingkeun as-saumu li kunaon leungit teh dikaingkeun as-saumu mah li puasa nu aing kunaon hate sia teh dikaingkeun tah puasa tarekat mah lamun aya jelema puasa tarekat
kemudian matana dipakai maksiat batal puasa. Aya jelema puasa geus aya di kalangan torekat ceuli dipake ngadengekeun musik atawa ngomongkeun batur batal puasana. Nu mantak cak guru saha jelemana kuari nu bisa norekat. Pi jelemaana nu mantak ulah sok haju hambur-hambur asa aing torekat. Horenganan di jero nama lain torekat dek ngalobakeun ngerekrut dana horeng torekat honek horeng langit biru ya torekat Masya Allah karim. Nah gitulah guys, terakhir wa amma saumul hakikat fa wa imsakul fuad mimma siwallah wa imsakus sir an mahabbati musyahadati ghairillah kama qala Allah taala al insanu sirri wa anna sirru. Gusti Allah nyarita cek Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula wa ana sirru kaula rahasia manusia ya aing yeun langit yeun bumi deuleu ku sia manusia aing yeun kesempurnaan maha kawasa aing yeun kadaharan bubuahan jang sia yeun kelengkapan suara melalui manuk jang sia melalui hewan nu halal nu haram jang sia los ku sia ngan ku aing diatur nu haram nu halal nu meunang jeung nu henteu jang sia bagi ku sia jang sia ketika sia geus nyaho ieu halal ieu haram ieu meunang ieu henteu atur ka ku sia teh berarti sia jadi rahasia aing sebab sia geus kalaksanakeun haram halal pan nyaho halal haram teh nang di aing kuari sia nganyahokeun ulah ieu mah naon kadal haram hakikatna mah pan aing eta ilmu sia teh geus bisa direalisasikeun ka jelema ulah mabok haram eta teh kapan nyahona ti aing geus sia ngomongkeun halal ngomongkeun meunang ngomongkeun henteu rahasia aing aya di sia ngomong kitu teh eta teh hukum aing berarti sia teh ngandung rahasia aing teh aya di sia waduh geus luhur sia mah ngomong. Ya mah luhur jasa ya, mau diteruskan ya mah. Sebab aing teu harti ya. Urang kakarak bahasana bagi geus teu harti komo ngalaksanakeunana mah teh kudu boga guru. Guru syariat, guru torekat, guru hakikat. Kuari mah aya di Jawa, siapa yang mau berguru hakikat? Ayo saya daftarin ntar kita ke sono sama-sama pakai mahar. Tolol teh coba. Manya guru hakikat make mahar, make emas cak kana teh 10 gram. Bego baru dikampak sia ku aing. Guru hakikat si kos kieu, guru torekat ge geus teu anti dunia. Naila al insan sirri wa anna sirru. Sia ngomongkeun hukum aing, sia teh rahasia aing. Berarti aing teh aya di sia. Geus berarti al insanu sirri manusia rahasia kaula wa anna sirru. Nah, tidinya lah ulah loba anu dipake ka hayang atuh ku sia atuh aing bae sia rahasia aing rahasia sia. Atuh geus bae sia jeung aing duaan. Tah lamun urang geus bisa tak nu dipake ka resep jeung dipake ka hayang nu bisa dideuleu nu dipake ka hayang deuleu hiji we Allah geus kabeh ge Allah bae hate teh Allah kos Kangjeng Nabi urang kos para aulia kutubul aulia jeung para wali nyata kos kitu tahnya nama puasa syariat dilakonan torekat tadi geus kuari mah nyana geus datang ka hakikat geus disingkapkeun per detik jeung per menit nyaho kana hakikatna nyana mah terus bae ka Allah ketika aya pohoan bae ka Allah batal puasana geus eueuh hese dikanyahokeunana saha jelemana jeung di mana ayana ieu mah kan sakadar nyaritakeun puasa umum puasa khusus itulah bahasa Imam Ghazali bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir mah puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat urang mah sakieu bisana mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat dibere jag dibere senang dibere nemah diberi ridho ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa dengan tenang, tentrem, nikmat, robah puasa urang tina puasa nu kamari. Mun taun kamari puasa urang sakitu, Gusti tambah ilmu horeng.
kuarima tambah kanyawa lah dek rada dirapih-rapihan puasa besi kaburu dicabut besi kaburu ku Gusti ieu diampihan komo nunggeus karolot mah mulayan ti kuari rapihan urang maca Quran mun hebat mah dina bulan Ramadan teh 17 kali tamat mun bisa mun teu bisa teu kudu ngudag tamat ngudag ngarasakeun nikmatna maca Quran ngudag nikmatna maca Quran jadi beki luhur beki carang tamat teh maca Quran tak akur tak teu tamat nama tah teu tamat nama akur tah urang lamun maca Quran teh ngarasakeun nikmat moal karasa lamun teu paham mantak nu bodo nemah bae ku nemah teh tawadu meunang ge Lailatul Qadar tapi lamun anu bisa mapan paham a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tah ngarasakeun maca a'udzu jeung ngarasakeun bisa maca bismillah eta teh keur digerakkeun ku Allah sebagai anugerah ta eta nu hese tah jadi lain kieu aing sajus bisa ieu bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalika alkitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata sadaqallahul azim lain deketan ka Gusti jauh tah bagus gitu jauh itu lu bagus mangarasakeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim di samping maknana nuturkeun abdi ngalindung ka Gusti Allah tina setan geus aya di jerona asal dibaca geus aya tah mun teh kiai mah tuh kos kitu tah tapi lain ke Golkar moal ke Golkar mah bismillahirrahmanirrahim tak karasa ngaca bismillah teh digerakkeun ku Gusti Allah diberi anugerah nikmat bandingkeun jeung meunang sajus nyana kakarak bismillah doang timbang coba ge di akhirat luhuran nu bismillah doang yakinkeun luhuran nu bismillah doang sajus kadang jadi siksa sabismillah jadi ganjar menang ti mana tafakkuru sa'atin khairun min sab'ina ta eta tafakur teh sadetik samenit la ilaha illallah ahli Allah hiji timbang jeung 100.000 anu ahli manusia ahli makhluk ahli ria beratan keneh la ilaha illallah hiji sebabnya nama ke rasa nah, kuari orang mulai orang barang dahar ge lamun geugeur anting mal ngeunah dahar yeuh buka ya salat wah Allahu akbar bareng ya Allahu akbar di masjid asyhadu an la ilaha illallah kuari susu asyhadu an la ilaha illallah itu kakarak asyhadu an la ilaha illallah nu kadua nyana geus beak tilu gelas hayya 'alas shalah kolek beres geus anggeus kabeh moal ngeunah eta kos kitu nafsu lain deui beda jeung ge Allahu akbar sedikit korma tenang ngarasakeun ya Allah masya Allah ini nah jasa seripit deui kaca lalau sak pamajikan aja hulang hulung gitu kudaon keur menikmati makanan batur geus ka masjidnya na masjikan oplo jasa tawat. Masya Allah. Ya karim, Masya Allah. Nayalah, alhamdulillahirabbil alamin. Puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Kesimpulan anak, puasa syariat mat teu dahar teu nginum teu jima make waktu. Timimiti subuh datang ka magrib. Puasa tarekat di samping nu eta
oge ngaraksa seluruh anggota tina maksiat jeung kolbu puasa hakikat hatena ditambah deui inget bae ka Allah poho ka Allah jadi batal. Di jero bulan Ramadan urang aya zakat fitrah. Ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi. Di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat. Kaluarkeun zakat naik ka luhur. Zakatna 3 liter setengah. Beasna nupang bagus dah disiapkeun. Keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah, balik ka Jawa Timur, memeh bulan, memeh lebaran, ngazakatlah di lembur masing-masing. Sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur sia ngontrak di dieu ngising ki di dieu ngazakat di ditu hawa nafsu lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep tama endek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si aing hayang-hayang teuing mah tah daki aing mah ditu itu bae sih urang keneh tah sia kurang keneh ka dieu saekeun sakali deui supaya mantap ibadah orang lain lalagaan kula masa kadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantap tama dek mere bae besi mas-mas mbak-mbak dek balik ke Jawa Tengah balik ke Jawa Timur nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaranna cenah berangkat di dieu tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazak acana moal balik ka ditu moal dek di dieu we di dieu ngazakat eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu jadi ulah asa-asa geus dek balik ka Bandung di Bandung ngazakat dek balik ka Surabaya di Surabaya ngazakat acana kieu bae ieu mah dek balik ka Surabaya barang datang ka jalan kalebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat tolol tama budak loon atuh tah mah zakat tetap iraha wajibna ngazakat pas malam takbir malam minggu tah eta tah mulai ngazakat di dinya cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga acenah deuk 10 poe deui ka lebaran heuk bae teh naon acenah deuk kuari bae encan encan kuari encan langsung puasana ge encan encan tah ieu zakat teh kos kitu zakat nu paling utama nama memeh ka masjid endeu ka masjid urang ngazakat di masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar urang ngazakat luar biasa teh berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung beas mah hina sapira 3 liter setengah hina jelema hina beas hina baju hina sepatu hina mobil hina dunia hina lantaran rusak nu agung mah Allah urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu akbar memeh ka masjid ngan hese tah mah kos kitu mah imamna ge geus diheula ka ditu pan make samping meneng ti bupati pan imamna ge atuh eta imam blon nah mending peting bae guys peting bae guys daripada dikeuna ka saha kiai ka mustahikna saha mustahik zakat teh kiai aya 8 mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim innamas shadaqatu lil fuqara fakir dikeun ka fakir miskin dikeun ka miskin cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah teangan tukang perang di urang maja perang lagi henteu anu perang melalui agama jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Imam Nawawi berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji bener-bener li'ilai kalimatillah nang ngadegkeun nang tungkeun ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majazi teu naon kumaha cenah kuari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat ai pamarentah teh asupna kana naon amil ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat
sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan, tukang dua tukang nyokotan, nomor katilu tukang nulisan, nomor kaopat tukang ngabagikeun. Ta eta nu kitu ngaranna amil. Berarti kurang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae. Anu ngadata kudu aya, kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya, atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totob. Kemudian nu nulisan kudu aya, di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya. Eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat. Rekrut sageus teh direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran. Diengkekeun teu masalah, 2 poe, 3 poe, seminggu eueuh masalah. Nunggu mustahik lantaran lebaran paberencar aya reueuh, nu penting ngalaksanakeun zakat na bae. Setelah seminggu kakarak dibagikeun, oh masalah. Fakir miskin geus karumpul ku ari mah. Tuh bagikeun. Ku ari kumaha lamun di ka masjidkeun? Teu meunang. Kamu salat teu meunang. Cenah ieu mah da ku bupati we leg-leg. Masalah ieu mah nas Al-Qur'an. Geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insyirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin, mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae, fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah. Dibelikeunna ka BHS, dibelikeunna ka Atlas, dibikeun ka kiai anu ngadukung nyana. Aya nunggu-tunggutan saya kabagian teu. Aya henteu laporan ka ditu. Abeh asup golongan Golkar. Nah, kos gitulah. Jadi kurang sreg. Fitnah urang lamun kos kitu. Ieu mah keur bener ibadah. Beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae teh mah mangga. Urang mana fakir miskin. Jadi ngeunaheun plong hate. Nikmat jaduit aya lah sapira duit sakitu. 3 liter setengah tah deuleu ku sabelah mata. Aing pokona neuk zakat neuk nu asli pokona ieu mah ibadah ieu mah. Kos kitu cenah kieu teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal diinsyrofkeunna. Lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna. Teu masalah kula mah ngan nuduhkeun doang. Mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna. Eueuh we cenah aya eta mah kieu cuma cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir. Kadang ku jelis ya. Aing ge baca kitab atuh je. Emang kumaha kitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu cuma bawa ka dia sabaraha baca kitab. Aja dek diawankeun dijual ku aing. Sok sambarangan nas ieu mah nas nya ada ulah harumpak nas. Baca Fathul Muin. Baca Fathul Muin kurang kumaha. Eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan. Nu atak lain lalagaan kumaha? Eta teh geus ditasawufkeun. Hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf. Lain lalagaan nu mata ke masyaallah. Aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan mun deukeut aing. Sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern. Teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqnatuh moal kaluar ti dinya. Geus, nah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngamenangkeun. Kadang ku cili aing aya nu ngomong ka situ. Teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngamenangkeun. Ka dieu sia datang ka aing, mun teu dicacak sia ku aing. Abeh teu waneun bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana baan. Ente ieu teh maksudna naon maksudna supaya rapih doang. Ieu ibadah teh ka Allah. Kula mah kitu tah maksudna.
geus eueuh kepentingan ti partai, eueuh kula mah, kepentingan ti organisasi, geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah. Batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae. Geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun kajeun. Nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang. Kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu. Hook. Di Belaraja tinggal sabaraha gerintil, di Cikupa tinggal sabaraha gerintil, di Sepatan tinggal sabaraha. Atuh kaditu kabeh aing mana batur. Hook maksud aing hook sia mah salapi kata dina menang ila mana law ilmu atuh amilun. Modon sama tuh amin. Menang kitu tah ngaji. Kadang ikut ceuli bae tah jatuh mana we atuh. Ini cuma menang saya orang-orang ini. Menang baheula kan sorogan gitu tah. Tanang kos kitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain nanaon lain hook masyaallah nu geus ajur tah ieu mah maksudna lain pugunya ah jeung deudeuh nyaah hook jasa ngadengekeun tu budak magang ngaji cenah aya 20-an alhamdulillah ti lokal mana nya magang ngaji senang hate barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses jaki sial amat maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu ye tuh hok jasa barang sana bahasa Ki Soleh aya beta barang sana eta ku hok ulah jadi kos kitu ulah lah ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endeg mandeg bae nyana ge sanajan halang-halang atuh kumaha kakak bae kan itu nama teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat aya zakat tarekat aya zakat hakikat haji aya haji syariat aya haji tarekat aya haji syariat panjang teh ini mun dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi zakat ge moal henteu kitu ngon leuwih rapih jasa ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang nu lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah masyaallah hiji beres tah jika ada kaliwat awas kemudian taraweh kukula teh dibacakeun kitab dina hadis tajul jamekna panjang teh tarawehna urang 23 mimiti Kangjeng Nabi taraweh curung loba jelema taraweh deui Kangjeng Nabi brung katilu peuting Kangjeng Nabi di imah wakila ka 4 peuting jelema brung-brungan loba aduh cek Kangjeng Nabi rempan besi di pardukeun tah tidinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi ku Sidi Abu Bakar didatangan Tuhan kunaon ieu teu tar ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu besi engke panasaran bawa ieu kitabna ieu bawangan mayar aing adu duiteun amat cek ieu emang kuari mah kitu kuduna lah tah jadi caritana Sidi Abu Bakar datang kadinya Tuhan kok ieu rempan cek Kangjeng Nabi besi dipardukeun bangsa urang mah kuat engke kadituna teu kuat engke tahun 2012 bae urang Cikupa teu karuat teu urang Cisoka mah komo urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang eta kos kitu ya mentak ituan itu sabaraha 20 sarua bae 23 jeung witirna mantak pupus Kangjeng dilangsungkan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23 Sayyidina Abu Bakar Siddiq baik Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna cenah Kangjeng Nabi mah 11 Kangjeng Nabi 11 teh witir kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan salat teh 11 rakaat eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir ari ieu mah tah man soma imanan wah isaban jeung aya koma taraweh maknana 23 diteruskeun moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sedengkeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa dua bil ladaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta
kita nuturkeun nu 2 kita nuturkeun nu 4 kebuah sa Muhammadiyah teh pemahamanana anu kurang geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cangcaya wae nu ribut 23 ai moal lah wongan ribut bae jadi ulah ya ngayalah geus alhamdulillah puasa syariat entos tarekat entos hakikat entos penentuan menurut hisab alhamdulillah entos ulang ngajak moal silahkeun nundek bilu urang babarengan poe Jumat keur henteu nabe tungguan ti pemerintah mangga aya yakin mah ka pemerintah contoh isbat modal tahun kamari lu disengsirikeun ku unggal negara mangga bae andai kata ndek silahkan bae ulah jadi huru-hara aya masjid dipersilahkeun tah cenah tah atuh tah aya neuk ti heula mah ke kami panderi kunaon haju dikunci kos masjid bapa moyangna bae loba kajadian kos hitu pan tungtung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirna salat ti heula jeung masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah geus beres zakatna geus beres urang tarawehna cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka hayang urang menikmati be anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang kitu Lailatul Qadar teh di awal tepi ka akhir informasi nu terakhirna ialah urang pembukaanana insyaallah engke minggu kadua urang lebaran minggu kahiji natah eta teh kapan 7 poe minggu kadua berarti 15 poe tah eta minggu 15 poe eta ngaji sebab lamun dilengkahkeun ka ditu atuh bunga urang panjang teuing jadi yang ke minggu pertama lebaran minggu kahiji natah 7 poe minggu kedua 15 poe urang insyaallah mudah-mudahan panjang umur urang ngaji deui sakumaha biasa haul masa kumaha biasa tanggal 8 abah tamah ai kaburu mangga teu kaburu masalah haul keluarga jeung anu araringet urang babarengan ngaholan almarhum abah temat tanggal 8 biasana minggu Senin Salasa berarti malam Senin urang jadi lamun lebaran minggu nyawalan teh Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu malam Senin malam salapan biasa kemudian atuh kula puter sataun ngaji geus teu asa-asa sakumaha bapak-bapak ka kula teu asa-asa bae artina ngomong sangeunahna sangangna sacablak da eueuh maksudna naon hiji sakadar maksudna akrabat kedua sakadar deudeuh jeung nyaah andai kata aya ucapan-ucapan anu kurang kata kurang titik kurang merenah di hati ta eta hampura insyaallah kula mah geus teu kudu dipenta deui jadi urang silih hampurakeun dina sajero sataun kula santri kula anu sogol keluarga kameh bae urang silih hampurakeun jeung urang silih doakeun supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina
إلى رأي أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وعلى بقية التابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا إلى روح أبي وإلى روح أمي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين ذل الذكر فاعلم أنه قول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله